punduk mudik di kenelan gewat nutupan pantok pasar lampu kamar nu biasa masuk di pareman mun rek sare ayeuna mah diantep sinangan prai. yang akan kasepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule bahasa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has seja ngadugikeun deui hiji carios fiksi mini dina basa Sunda. Fiksi mini misteri anu insyaallah ngabantun judul Nuka Gendang di Kosa. Wilujeng ngaraoskeun yang akan kasepuhan. Geus sababaraha peuting diganggu wae eureub-eureub. Cenah eta oge da teu nyaho naon ari nu kitu teh. Nu sok nindihan tepi ka hese ngambekan nalika panon karek lalenyepan. Geuat ngawe aka bogoh menta dibaturan. Teu lila dina HP geus aya panggilan video call. Teu talangke ngudar baju nembongkeun pinareup ka meumeutna. Teu era da meh saban panggih paduduaan ge geus biasa ari ukur kitu mah. Teu tas ngalepaskeun galula rasa gura-giru di baju laju ngaherang nyipta-nyipta nu bieu karanapan pikeun mapalirkeun pipikiran tinu dipika hariwang tur utangna manah ngondang pitundeuheun dina simpena peuting nu jemplang-jempling. Reup balagedak rayam-rayam kareret aya nu ngajirim jangkung hideung digigireun pisan. Oroka aya panon teu bisa dibentakeun. Awak ditangkep bari ditindihan. Engap. Hayang ngajerit minta tulung. Tapi teu bisa nyuara. Najan sangaban. Buka deui bajuna. Buka deui bajuna. Cenah ngosom laju ngagerem
Cag baraya sakitu anu kapihatur carios fiksi mini kalayan judul nu kagendam di kosan teh. Kami mah ku orang di regepkeun sabalibaran. Naon sih inti masalah? Inti masalah tina carios nembe teh. Sakumaha biasa dina fiksi mini aya kata kunci. Biasana dina kalimah atanapi dina paguneman pamungkas. Tah, dina paguneman pamungkas tadi aya sora ninita muka deui bajuna. Aya naon nyebut ninita muka bajuna. Tah ieu mah saur sakaol dina agama ya, dina agama Islam. Yen bangsa lelembutan, bangsa jin resep pisan kana bagian salira anu kedahna disumput-sumput ieu diboleklak-boleklak. Si tokoh terus biasa ngaboleklak pinareupna nalika video callan sareng kabogohna. Tah aya bangsa lelembutan anu sering maratoskeun anu pada antukna kagendam katarik ati hoyong karena eta larangan si istri si tokoh teh gitu pangintennya. Enten inti nama balukar tina kebiasaan muka-muka bagian salira anu sakadahna ditutup-tutup ieu dibuka-buka. Anu pada antukna aya bangsa lambutan anu hoyongan gitu. Mudah-mudahan janten hiji itibar, hiji pangemut-ngemut utamana kangge kaum istri ulah sok gampil ngabuka orat gitu. Nah kikituan atuh atanapi nalika nyalira payahna kadah ditutup malihan pamimah ibak oge saena mah bari cingogo supados laranganana henteu katinggal ku bangsa lelamutan. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten kana kakiranganana, kalayan dipungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.